Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa watapak dangu deui tiasa sasarengan deui soksana semang di jemantara ngalangkungan channel sisma bakeko. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang ngeraskeun hanca dongeng nu katunda dina dinten kemari jejerna Jolo kapaksa tidak dinayata bagian anu kan 25 na. Mudah-mudahan kana ieu sareng isuna teh sing ngajantankeun panglipur kalbu panggebrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana di sekelakna anu sami-sami mikat cinta tur mikat rasa seni budaya Sunda etang-etang memulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra kumantara ramang dina dinten ayeuna nuhun pisan aku kedamang mah tapi sana darukeun siang sinar mangina. Atuh kan nuju teu damang galinging panatur surang didoakeun deui sadayana pamugi anu teu damang sing damang gede ku Allah Subhanahu wa taala. Saperti jangkauan tinggal waktu semangat urang didajengkeun ieu dongeng sunat gede jeung dangukeun. Prung. Para mitra kaum dangu sadayana. Rama anu ngadenge telepon atanapi anu ningali telepon tinu jadi indungna. Rama imut nggelenyu nu saterusna ngareret ke Bu Silpi. Punten Bu, bade nampi heula telepon ya. Oh, nyesok mangga atuh jang mangga. Sedengkeun anu jadi kebogohna. Dibah harita kultif sakadar neuteub we ka Rama. Nu saterusna Rama harita cengkat nu saterusna moal telepon teu geunah lamun telepon jeung jadi kolot dihareupeun batur kumaha ieu tamu kasebutna. Di imah kebogohna. Halo Ma, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rama ka mana wae menikot? Mang tara nelepon balik mah geus puguh teu. Dirarek mulang atuh kagak ka dieu ka Bandung. 2 mingguan deui meureun mah. Ak mayakeun ieu pe ayeuna kagok da. Nya tuh. Bapak meni nanyakeun wae. Nya da alhamdulillah dia sehat Pak. Mama jeung Bapak sehat. Alhamdulillah papa jeung mama geus sehat. Mah. Mhm. Aya baturan rek milu ka dieu. Baturan saha? Ya baturan Rama baturan saha? Nya maksudna teh awewe lalaki kitu. Awewe sih mah. Ih, kamu teh mau ke jeung mama awewe naon? Kumaha mun minta tanggung jawab segala rupa? Emang mah Rama naon kitu mah jeung tanggung jawab segala rupa. Sakira-kirana teu jadi masalah mah jeung jadi kolotna nya teu naon emang urang mana kitu. Urang mah urang Tangerang mah urang Ciledug. Oh. Nya nu penting mah awena bageur. Insyaallah mah. Matak. Rama wani mah wagina Rama geus ningali kitu kumaha kabagiranna manehna. Nya teu naon. Papa ka mana mah? Aya rek ngobrol jeung papa. Moal bejakeun we. Rama rek mau baturan we kitu ka dieu. Nya engke dibejakeun. Nya atuh satu mah abi keur ngobrol puguh ieu jeung jadi keluargana. Harena ke di mana kitu? Ke di Ciledug. Oh. Nya teu naon atuh kitu mah. Nya atuh satu mah nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rama nutup teleponna. Sedengkeun Raka nu jadi bapana neuteub kana jadi pamajikanana. Naon cenah mah si Rama teh? Si Rama teh cenah ka dieu 2 minggu deui tapi rek mama babaturanna awewe cenah. Ngaranna Dibah awewe teh teh. Oh, nya sok we teu masalah tuh. Anu penting mah awena ka jiwangeur kadua-duana nya si Ramana we pangintana jigana masing ati-ati budakna. Ya percaya ke si Rama masih. Masih dewasa berarti budak urang tepatnya. Nya tuh. Antukna duana ngarobrol ngalir ngidul.
perkarakeun ngobrolkeun jadi anakna anu katingali geus dewasa ayeuna sebab geus mimiti wani moal awewe segala ka imah. Sedengkeun Rama anu tos nelpon di luar atanapi Rama anu keur ditelepon di luar inungna Dibah nanyakeun ka Rama atanapi ka Dibah tentang Rama. Dibah, mah, ai kamu jeung Rama hubungan? Hubungan mah. Amal soalnya kan ketinggalan lagi bahagia Rama mah, di kampus berarti jeung yeun oge. Teu gaduhan ka Bogor mah. Nya lina naon? Nya ai mamah mananyakeun bisi kumaha ona maklum lah. Kamu kos Rama kos bisi kejadian kumaha gitu. Cek di Wita nu jadi indungna ngawulangan nu jadi anakna ngawurukanan sok sieun kejadian sarupa kos manehanana ti heula kejadian ayeuna kudu jadi anakna amit-amit cenah kitu. Mah kenging teh poe Dibah ke Bandung mah. Ka Bandung rek naon ieu? Cek Wita katingali bangun anu leuwas nekeranan. Kan Rama ngajakan ke Bandung neruskeun terus kantor ke Bandung teh acan atos teh 2 kali pas basa di sekolah jeung nuju SMP sakali nuju SMA sakali perpisahan. Rama teh kamari nyabeli-beli ke Bandung nya hayu cing teh. Nya teh kenapa warta sila ka mama. Rek naon atuh beli ke jeung wilu kalalaki segala rupa. Nya kerasa teh pedah we Rama mah benten sanes mah. Di Wita ngahulang sajongjongan ras inget 20 tahun ka tukang manehanana 22 tahun ka tukang meureun anu inget manehanana teh pernah boga kenangan anu hebat nekaranan nya di Bandung. Renghap Wita ngarenghap. Namanya Wita wios mah. Cek Wita nanyakeun deui kana jadi indungna keur tiba ngarenghap. Kira-kira kamu percaya sama Rama? Kira-kira kamu percaya bahagia Rama teh? Mah, Wita sareng Rama teh sasarengan aya kana 3 tahunna ayeuna. Rama anu memang acuh di sakolana oge teu gaduh ka Bogor itu jeung ieuna matak Rama nyaketan ka Wita oge kasebatkeun. Wita kaget mah. Nyari cek mamah menyekeun bae atuh padahal mangke deui we ka Bandung mah tapi ari kamu nya hayang mah keur nya kamu can pernah ka Bandung. Berat sih sebenarnya nita kamu liaran ka Bandung teh. Emang kunaon kitu mah pengen ka Bandung. Teu kurang naon sih. Nya teu naon lah sok we. Tapi tong lila teuing dituna. Mah. Mun pisan mah. Cek Wita di tabari ieu teh galenyu atoh karana diijinan kudu jadi indungna nya ka Bandung 2 minggu deui. Gara-gara obrol kitu trojo Rama anu datang. Gek hari teh diuk. Wita langsung atanapi naon ngaranna teh Dibah anu langsung neuteup ka Rama terus ngomong. Naon Kang Rama? Isaha teh? Ti mama bagus ge. Oh. Ya sekantoran akang we ngawartoskeun wirna akang urang bade angkat ke Bandung. Kumentras kumaha cenah? Nya si mama mah nya mangga wae wios cenah teh kitu. Oh. Ari mama damel. Kalasan mama teh kepala sekolah. Kepala sekolah di mana? Di SMA. Gebeg. Wita nu ngagebeg hari teh bari neuteub seukeut. Kepala sekolah SMA di Bandung? Di Bandung di Caket Bumi we di daerah Dago keneh. Oh, daerah Dago. Wita hari teh wayang mah nanyakeun saha indung maneh teh kan asa piraku meureun kudu tatanyaan nepi ka indung-indungna segala rupa ge ditanyakeun. Engke we rek nanyakeun nyatana ka nu jadi anakna sakalian we survei meureun anakna teh. Saha sabenerna? Kitu meureun. Renghap Wita nu ngarenghap.
Wita neuteup harita ka Rama. Pok Wita ngomong nanyakeun perihal nya benerna Rama anu ngajakan Dibah ke Bandung. Yang Rama? Mohon Bu. Nah, laras gitu Ibu pada ngiring ke Bandung. Rama ngareret ka Dibah. Anu keur melong ka manahanana. Rupina mah ari di izinannya ku tante tepan-tepanan. Insya Allah jana ke Bandung gitu. Nyari tante mah pasti ngijinan wae, tapi nya urang teh ulah sologoto kada hati-hati. Emang abadi sabaraha lami gitu. Nya teu naon sih. Keur nya da Wita aya naon Dibah tacan kantos ke Bandung ongko namanya 2 kali meureun ketang eta oge kur ka tempat wisata hungkul. Gitu nya teu naon sih ari tante mah bade nyandak wit eta Dibah ka Bandung mah. Kan nya kitu. Mun tiasa mah teu lami. Insya Allah tante paling dina lamina oge nya 2 dinten 3 dinten pangintenan margi pirakuting ka ke Bandung terus wih ka dieu kitu. Iraha kitu bade angkat ka Bandungna bade uihna 2 mingguan deui pangintenan tante. nya teu naon. Dibah mah nya hati-hati. Laki nit ka Bandung mah nyari ke mama mayakeun bae gitu da Dibah geus dewasa ongko gitu. Hitung-hitung ulin we meureunnan. Atuh bisi rek dalalar heula juk atuh eta Dibah ajakan heula tuh Rama tuh ieu tuang meureunnan. Bisi lapareun. Kang tuang heula. Engke bae lah. Masih kena berharap Bu ge. Harap berharap tuang naon atuh warharap segala rupa. Tadi parantos tuang di ditu sih di perjalanan. Nya terus mereka makan we tuh. Mama reka ieu heula Dibah. Reka toko heula ieu sagedeung dekan ieu meureunnan bisi nontrek ngirimkeun barang puguh. Leos harita Wita anu cengkat terus ngaleos ninggalkeun maranehna duaan. Nu tinggal duanana harita nu darariuk bari nonton TV anu nyala. Ret Dibah ngareret ka Rama. Duanana anu silih reret terus ada remote. Dibah. Kang. Emang teu naon kitu. Dibah pami ngiring ka Bandung. Nya maksudna teh gitu. Dibah moal kaduhung gitu ka Akang ngiring ke Bandung. Akang mah da jami teu gaduh di Bandungna. Ih, emang Dibah ningali Akang gaduh. Nya wios ya Akang teu gaduh oge. Nu penting mah Akang ridho we nyandak Dibah ka Bandung. Insyaallah Akang ridho lillahi ta'ala nyandak Dibah ka Bandung. Nyantos we kitu mah. Cek Dibah harita. Duanana nu antukna ngobrol ngalir ngidul. Segala rupa diobrolkeun, segala rupa diomongkeun. Teu poho manehna ge ngomongkeun naon ngaranna teh Ramdan anu ayeuna geus bobogohan jeung Weni teu nyangka gitu. Eta sakabehana tangtuda berkat Dibah. Ari Weni teh bener bobogohan gitu jeung Ramdan. Kumaha kitu? Nya teu nyangka gitu si Ramdan. Si Ramdan teh sebenarnya bobogohan ka kamu sih. Mama sok naon teh. Bener.
Si Ramdan memang bogohun ke kamu, pernah ngomong oge ke saya oge ka nanti ka nya ka Rama pernah ngomong gitu. Kan lantaran kamu ada cenah sombong, jadi mana anaknya mundur gitu. Mundur. Nya. Terus bisa kan terdekat yang si Weni. Jadi kan awalnya kieu Kang. Weni teh kan pas kali itu di sana aku anan ke kampus teh di sana kan ku Libah kan terus dari mobil. Terus uih nanti kampus Weni kan karunya sedangkan Libah berapa kan lah kan serang Akang. Terus Ramdan ku Libah teh di geroan kawit mah liman Ramdan teh. Nah, liman. Nya cenah si Weni mah galak cenah. Henteu ieu. Ih, moal ceng teh karunya si mana ieu Weni kan anu teh gaduh mobil. Har ka manakeun engke we cing teh ngobrolna. Terus di geroan Wenina. Wen cing teh kamu pulang wayahna nya cing teh saya perlu heula. Ayeuna dijajakeun ku Ramdan. Peuta alim si Weni oge. Kan meureun daripada ieu. Si Ramdan kan nya bager oge kan si Ramdan mah. Nya akhirna kan Weni keresaheun. Pas kitu meureun ngobrol-ngobrol di rumah bina duh kana akhir mah nya keluar teh hubungan cenah kitu. Nya alhamdulillah we ketiba mah. Ya syukurlah gitu mudah-mudahan we. Emang sih bager si Ramdan mah udah ieu hungkul sia tah mah. Teh rada cunihin gitu. Ya gitu ah. Sieun ngomongna beureunan. Duh akang mah teu cunihin ieu bager akang mah. Harita di bahan seserian dititip seukeut harita ku Rama. Renghap dua nangara renghap. Yang lama bisa rek dong heula itu. Yuk, bisa lapar. Kere rangke. Tenang we. Antukna Rama anu memang aya di dinya. Teu karasa ti waktu ka waktu Rama anu memang ayeuna geus 2 kali ka tempatna atau ka tempatna Dibah. Cunuk waktu ningang mangsa. Rama nu akhirna manehanana geus siap-siap pikeun mangkat ka Bandung. Anu tangtuna we Rama ka Bandung teh ka imahna heula Dibah sabab memang Dibah rek milu ka Bandung. Pas sore seperti biasa malam minggu waktu balik di kampus henteu ka imah heula langsung we indit ka maksudna teu pas sore nya jam 12:30 meureunnan. Henteu balik heula ka imah sabab di imah oge naon da moal aya salin anu rek dibawa itu ceuk ieuna. Jadi mangprung we balik harita ka Tangerang ka imahna Dibah. Para mitra kaum dangu sadayana. Dibah jeung Rama kira-kira jam 2:30 geus nepi deui harita ka Tangerang. Nyatana ka Ciledug ka imahna Dibah. Anu kasampak indungna harita anu keur diuk di tengah atanapi di hareupeun imah. Bari nelepon teuing jeung saha nu tangtuna we meureun jeung klien atawa jeung naon. Indungna bareng ningali mobil nu asup ka eta rohangan ka tempat parkiran pakarangan imah manehna. Indungna cengkat bari neuteub seukeut. Nu saterusna hapena aya di pareuman. Oh bisa sih teh.
Cek Wita anu nangtung nutup seukeut curut duanana turun tina mobil. Wita anu neuteub kana jadi anakna ret ngereret harita ka Rama. Assalamualaikum mah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum tante. Waalaikumsalam. Itu kan sugan teh mobil saha tadi mah ya. Sok lalebet jang. Bita sok dibahas sok. Dibah harita nu geus suntangan. Nu saterusna rarasup ka jero imah. Gek sararea harita dieu. Wita anu neuteub kana jadi anakna ret ngereret harita ka Rama. Jantan mangkat ayeuna ka Bandung Rama. Dibah. Mah. Dibah pangintenan ayeuna 2:30 panginten Kang nyamper ka Bandung. Mohon tante. Mantak ayeuna ti kampus langsung we ka dieu gitu. Oh, nyatuna naon atuh aya kitu mah. Geura siapkeun atuh Dibah babawaan ke ieu salin itu jeung ieuna kade bisi ayeuna poho eta sagala rupana. Mah. Cek Dibah harita. Kang. Dibah bade mereskeun eta ieu anggoan pangintenan kanggo canakeun ka ditu. Kanggo salin. Nya sok atuh. Dibah nu ngareos harita lantaran manehna rek beres baju jeung segala rupana. Sarengan indungna nu neuteub seukeut harita ka Rama. Teuing kunaon hatena asa deg-degan karanan siga rek papanggih jeung naon kitu. Dirina asa ngabayangkeun 22 tahun ka tukang anu pernah babarengan jeung lalaki anu model beungeutna jeung loyogna ge sarua kawas kieu. Renghap Dibah anu naon teh Wita anu ngarenghap panjangna karanan. Bangun anu seunggah jeung capek. Pami dugi ka Tangerang we kieu ti dieu jam sabaraha dugi? Nya pami jalanan teu macetan pangintenan ayeuna tebu 2:30 antar 3 jaman lah tante. Pami kana tol mah gitu. Ya pami ieu mah macet mah nya tangtu saya kana 4 jaman pangintenan. Oh, gitu. Nya hati-hati atuh di jalanannya lah kekebutan ieu mangkana ayeuna mah keur loba bahaya karanan geuningan teh nyaho dina mobil mah. Kadang-kadang urang nu hati-hati, kadang-kadang batur nu teu hati-hati ka urang nabrak urang itu jeung ieuna amit-amitna karanan. Intina mah urang mah kudu hati-hatina karanan ingat kana Maha Kawasang keneh. Cek Wita anu mamatahan kanu ana teh ka Rama. Sangeus tekung sirila Dibah harita keluar bari mawatasna. Sabut sabaraha mangkat teh yang Rama? Kewe pangintenan 2:30 pangintenan. Nya hati-hati Dibah hati-hatinya kade sing bisa moal diri kamu di ditu teh. Jodoh relajuk. Bang layu. Sareng atuh tante. Sok we tante mah teh engke da entos tante mah. Sok ame ieu. Sanggeus puguh kitu mah harita Rama jeung Wita atrapi jeung Dibah anu ararinit ka ruang makan duanana harita dalalahar pararenyona karana bari ngobrol we. Wita anu ngabayangkeun perjalanan manehanana ke Bandung anu pernah 2 kali eta oge kana bis tarmi kana beus bari jeung teu puguh we perjalanan teh ngaran kana rombongan kawas kitu. Nu puguhna mah ngadon ngarobrol we jeung babaturan-baturanana harita dina mobil teh teu ningali ieu ka permandangan itu jeung ieuna. Komo deui bari ulin ka ditu ka dieu mah teu kudu satempat we nya tempat anu dituju nanti sakola. Geus kitu nya balik deui we ka Tangerang. Wita harita pok ngomong bari ana teh Dibah nya teh harita pok ngomong ka Rama. Sanggeus bareres dahar duanana masih keneh darariu. Kang. Kumaha Bita? Dibah? Di masa deg-degan Nah, deg-degan. Deg-degan we atuh saumurna Dibah teh can kantos
angkat-angkatan sareng pamaget ayeuna nembe bade. Nya wios we. Angkat-angkatan sareng pamaget oge. Mudah-mudahan tina angkat-angkatan ieu teh dibah sing langkung raket sareng akang. Sareng keluarga akang tangtosna beuneunan. Sih. Tapi anu sareng degan kieu. Teu naon sadayana ge kitu ra. Manya urang rek bade bobogohan wae di luaran. Tangtona we akang tos ka dieu 2-3 kali, 4 kali sareng ayeuna. Piraku adi tibah tacan kantos ka Bandung kitu we. Sih. Ya, kapan deui? Mangga. Antukna dibah harita ka hareup deui jeung Rama. Gek duana harita darariuk indungna teu kasampak teuing ka mana. Tukung sirila kolotrak indungna harita meureuntos di toko. Da uban toko teh dihareupeun imah di dinya. Beda ruhangan. Ningali jam dibah harita geus jam 2 leuwih saparapat. Bade mangkat ayeuna tuh. Moal ayu atuh mumpung ieu keneh. Sigana marek hujan ye. Ti dieu kana jalan tol pengen tengahnya. Nya kana jalan tol we. Mah. Kumaha dibah? Dibah pengen sareng Rama bade mangkat heula ka Bandung mah. Mun tante mumpung ieu keneh supaya ka ditu teu sonten teuing gitu. Oh nya atuh hati-hatinya salam bae ti tante ka keluargana di taramanya di Bandung. Hati-hati di jalanna Rama. Dibah nya. Tante mah. Ngantos atuh kitu mah tante. Rama mangkat heula tuh. Cek Rama bari cengkat, da saterusna suntangan sedengkeun dibah harita sapakat cipigi jeung jadi indungna harita. Dibah nu ngusapan ting kunaon asa ngalasna karanan rek idit ka Bandung teh. Meureun muha teh anu inget memori manehanana nu kuat di kota Bandung dina waktu harita. Leos duanana ngaleos dibah nu nuturkeun harita nepi ka hareup. Ningalikeun anak manehanana jeung kabogohna nyaeta Rama. Anu ararasup kana mobil Rama anu sempat ka tukang heula pikeun nyimpen babawaan dibah anu marepakeun tas anu rada gede we seperti biasa nu dieusi ku pakaian-pakaian. Sanggeus kitu Rama harita nglaksonan bari munurkeun mobil ka jalan raya. Sanggeus kitu blesur mobil ini tinggalkeun eta pitempatan. Renghap dibah ngarenghap. Dibah anu nangtung mancu harita titipanana kosong ka hareup. Slak cipanonna anu maksudna teh Wita. Wita harita nu neuteub seukeut bari jeung cipanonna harita ngeclak. Ya Allah. Dibah ke Bandung deui. Mudah-mudahan dibah hidup sing menang kabagja. Cek indungna harita bari ngusapan Cipanon saterusna buru-buru asup di ka jero imah. Cipanon anu murubut teu katahan harita dibah anu antara Wita harita anu diuk nginget 20 tahun ka tukang manehanana 22 tahun ka tukang. Anu mangsa eta manehanana anu masih kene kuliah. Maksud teh masih kene sekolah SMA. Anu hamil kulantaran manehanana bogoh ka hiji lalaki nyatana bapana dibah. Ras inget ka keluarga manehanana. Anu nepi ka kiwari keluarga manehanana anu encan manggih, anu encan papanggih. Lantaran manehanana teu bebeja arek init ka Tangerang. Saha atuh mitra dibah teh sebenarna atanapi Wita teh sebenarna? Wita ayeuna geus kapanggih. Yen Wita teh mangrupakeun wanoja
lain kabogoh bapana Rama, tapi wanoja anu sempat berhubungan jeung Rama jeung bapana Rama nyaeta Raka. Kuraka sempat rek dikawin kulantaran dibah nyaho atana piwita nyaho yen Rama teh boga pamajikan ka guru manehanana nyaeta Sandra. Tangtuna we Wita anu teu daekeun tur milih pikeun init sanggeus beres ujian itu jeung ieuna. Inung bapana Wita anu cikeneh memang masih kena aya di kota Bandung anu geus karolot. Gering pikir ngalang layung mikiran jadi anak anu teuing di mana ayana sabab tisaprak ini teh tetela palamitra sadayana. Tisaprak init Wita nu nyebutkeun init ka Tangerang ka Semarang. Nepi ka kiwari teu kabar teu berita. Inung jeung bapana nu geus neangan ka ditu ka dieu samalagus pernah hubungan polisi itu jeung ieuna ka kota Semarang. Tapi sakama sakali Wita teu mere kabar. Seringkeun Wita oge anu memang boga anak buah nu tangtuna we pikeun mantau nu jadi kolotna. Wita dina hatena mangarasa dosa nakaranan, dosa ka ditu ka dieu, dosa anu jadi inung jeung bapana. Sabab dirina aya di Tangerang teu pernah ngasih tahu, teu pernah mereh nyaho kana jadi bapana jeung indungna. Nepi kakeun ayeuna indung jeung bapana bisa disebutkeun kalaleban kudu jadi anakna sanajan geus lila, memang indungna geus kadang-kadang mopohokeun jadi anakna. Ayeuna mah ku geus lila teh tapi tetep we sok aya indungna Rama anu teh indungna Diba atanapi akina Diba nyatana bapana Wita jeung nu jadi indungna nu tangtu we sanajan geus lila 22 tahun teu papangijung jadi anakna. Anger we dina hate mah sok nyangkaruk rasa hayang papanggih jeung nu jadi anak tapi dolah di ka mana. Geus ngiklaskeun lamun teh mah di Wita nu dianggapna we beureunan pasti Wita teh bunuh diri. Kitu ceuk pikirna. Wita ayeuna anu geus nganjang elek jadi pengusaha sanajan lain pengusaha gede. Tapi cukup we ngabayuan anu jadi anakna hijina anak samatawayangna awewe. Wita oge anu teu kapikiran deui boga kabogoh atawa boga salaki deui sanajan manehanana masih keneh ting-ting sanajan manehanana masih keneh geulis da umur 35 tahun bari jeung teu pernah kawin atuh kur boga anak emang can pernah kawin tapi boga anak tapi tina eta masalah keur Diba harita anu teu berpikir deui boga salaki. Diba geus nyimpen ngubur segala rupana manehna rek hirup sorangan ngurus nu jadi anakna moal arek ngomong ka ditu ka dieu sabab percuma cenah ceuk pikirna anak manehanana ayeuna nu di luar nikah moal mungkin mendapatkan apa-apa teu jadi kolotna sanajan eta anak biologisna. Kitu ceuk pikiran Diba atanapi ceuk pikiran Wita. Sedengkeun ayeuna anakna anu mangprung di setengah perjalanan. Rama harita anu belok mobil ka rest area di daerah Purwakarta. Sanggeus barang dahar itu jeung ieuna salat asar duanana harita ararinit deui. Lumayan cukup lila manehna istirahat aya kana setengah jamna. Berikut dahar jeung salat asar harita. Leuwih beureunan setengah jam. Mobil nyemprung deui harita indit ninggalkeun eta pitempatan. Nuju ka kota Bandung anu tangtuna we moal lila ditempuhna sabab manehna make jalan tol komo di geus daerah dinya mah manehna moal lila teuing. Mobil waktuna ayeuna geus kaluar ti pasteur. Nuju harita ka daerah Dago anu mana tempat anu jadi indung jeung bapana aya di dinya. 3 jam setengah perjalanan lantaran kajebak ku macet ongkos sanajan jalan tol di geuningan geus apal jalan tol di dinya mah mararacet nakaranan.
can keluarna ti jalan tol oge harita dikepung ku macet tentang teu we lila teh di dinya lain di jalan tol. Tapi antukna sabada magrib oge geus nepi ka imah. Nu kasampak indung jeung bapana anu memang geus ditelepon harita keur ngarararaweung we ngadagoan. Barang katingali harita Rama anu make mobil. Bapana harita nu kerung. Eta mau bisa gitu, mah. Tuh kan tuh bisanya. Tamu meureun teh mah. Masih Rama mal kana mobil pasti oge pasti kana bus. Cek indungna harita nu teu ngomong ngan sagedeung deui we manehna nyampe tapi teu ngomong manehna kana mobil eta wa ieu mah da nyangkana biasana oge sok kana mobil. Moal kitu eta mobil kabogohna si Rama. Oh, nya meureunan. Cek indungna harita kakara sadar kakara inget yen Rama kadinya teh jeung kabogohna. Mobil harita katingali asup ke pekarangan di pantona dibukakeun ku satpam. Rag harita mobil anu ngarek direnengkeun jeung mobil-mobil anu bapana anu ngajajar di dinya. Sabaraha hiji eta mobil mewah teh. Sedengkeun dibah harita nu teret ningali ka eta imah nu katingali matak endah nakara matak betah nakaranan. Eta imah anu lir ibarat istana we. Imah anu baheula pila di dago nu tangtu ayeuna geus direnovasi itu jeung ieuna ditambah jadi 2 lantai nu baheula masa lantai ayeuna mah jadi 2 lantai. Eta imah anu tangtuna direnovasi. Tibah dina hatena pok ngomong. Ya Allah. Kang Rama bener-bener jadi bener-bener jelema kaya geuningan. Cek dibah harita bari neuteup ka Rama. Rama, Kumaha dibah? iya rumah kamu. Nya. Ayo turun yuk. Cek Rama harita. Bari sakalian harita muka babawaan di tukang. Sanggeus duanana harita turun. Inung bapana nu nangtung sabab ningali wanoja anu geulis rancunit dina waktu harita make kerudung mani meleteng nakaranan. Rama anu ngajingjing tasna dibah harita nyampeurkeun. Assalamualaikum mah, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum tante. Om. Waalaikumsalam. Nepangkeun. Dibah. Inungna harita nu neuteub seukeut sabab bisa dimagan manehna asa pernah apal kabeungeut model kieu teh saha atuh? Ngan pedah manehna teu apa poho deui saha model kieu teh. Raka harita nu neuteub oge ka dibah. Raka dina hatena manehanana anu pernahna saha kawasaha atuh dibah teh kitu cek pikirna. Dibah, ayo kalebat. Kan. Hayu kalebat yuk dibah yuk. Cek indungna harita bari ngaleng ka dibah, meni bageur nakaranan sandra teh. Dibah harita nu asup ka jero. Sanggeus saya di jero imah gek sararea eta diuk. Pok Raka anu tadi neuteub tur molohok ka dibah. Lantaran pikiran Raka manehanana asa pernah wawuh, asa pernah apal, asa pernah ningali beungeut keuretan model kieu teh saha. Bade istirahat heula tuh. Raka, Rama, bisina istirahat heula tuh. Biasa Pak. Kedeui. Cek dibah harita bari imut yang galenyu seblak. Raka harita kot karasa nyeblak nakaranan. Dina pikiranana manehna beki kuat. Sigah imut saha, sigah keuretan beungeut saha nu pernah katingali ku manehna nepi ka kiwari manehna poho teu kaingetan saha. Sandra harita anu pok ngomong. Emang tadi tuh tabus sabaraha kitu tadi tuh? Rama? Di Tangerang tabus 2:30 di banyak. Tabus 2:30 beuti Tangerang teh Bu. Oh, lumayan atuh rada lilanya. Ya macet sih mah.
Karyata nu dipake mah bisa. Dibah di tengah reret karama. Rama oge saruan ngaret ka dibah. Eta teh kalersan rerencangan. Sami si anjeun orang Bandung. Namun nya keluarga nuju cerai-berai pangintenan. Anjeunna hoyong neraskeun kuliah tapi kumanya kepaksa we ku Rama di peser mobil nama ditulungan gitu. Emang sabaraha eta mobil teh? Mobil nama keluaran anyar geuningan, lumayan alus. Mira sih mah. Anjeunna nawiskeun 120. 120. Murah-murah teuing eta mobil teh. Ya masih anjeunna hoyong enggal-enggal ieu da aing ngical mahal mah saurna mah. Aya ka hoyong mah anjeunna ge hoyong ngical cenah ai 180-an mah cenah kitu da kasebatkeun mobil enggal di anjeunna ge nembe sabaraha sasi ieu mobil teh. Jantan anjeunna teh dipasihan ulang tahun, ana teh kanggo ulang tahun gitu. Itu mobil teh dia ulang tahun di jantan mana. Kasebutkeun anjeunna jelema jegut sih gitu. Nah, bisa dijual gitu atuh kumaha itu carana? Nya intina mah anjeunna aya nuju susah. Wartos terus anjeunna oge kan sanes keur ngajual mobil heula, mobil hungkul. Jantan hoyong neraskeun kuliah tapi carana kumaha soalna ayeuna tos teu terangkeun kumaha. Ibu Ramana anu tangtonas we ayeuna mah anu pang-pang nama ibuna daerah mana mah dugi kawike bari ge saurang teh can terang di mana ayana. Saatosna cerai sareng ibuna teh. Ngan anu jelas anjeunna ayeuna hoyong neraskeun kuliah. Nya hiji-hijina cara ibarat ngajua ieu ngical mobil pagitan mah. Terus kamari kumaha pangmiladeunkeun damal tah kumaha. Nya ku itu di lebetkeun Pak di Jakarta Pak. Dilebetkeun di Jakarta di Karisma. Mohon. Di bahar itu nu ngareret tur neuteub seukeut harita ka Rama. Dina pikiranna di bah berarti selama ieu teh Rama teh ngasupkeun babaturanna nyatana weni teh anu ceuk bapana bieu di PT Karisma. Hartina eta masih kena perusahaan neraka. Punten Pak. Mah. PT Karisma teh Ari PT Karisma teh anak perusahaan nya anak perusahaan ti perusahaan bapa di dieu di Bandung. Sanes di Jakarta hungkul. Tapi aya oge anu perusahaan-perusahaan sapertos di Jogja oge aya PT Karisma Group. Ya di Bandung sami PT Karisma oge. Janten anak perusahaan teh aya di opat kota alhamdulillah sadayana. oh. Manawi teh Rama teh kamari nelpon ka rerencanganana. Apunten Dibah. Akang neme ngabuka ayeuna. Margi akang oge alim katingali yen akang teh di kampus atau memang di kumaha mata akang di kampus sok nganggo motor wae mati jadi akang teh ulah alim ningalikeun diri yen akang teh memang keluarga akang kudu perusahaan. Memang kitu sih. Rama mah Dibah ti leutik ti ieu oge tara ieu keur sakola SMP SD oge manehna mah tara kawas batur ti nepi ka SMA nepi ka kuliah oge. Nanti maksudna teh nepi ka ieu teh ayeuna kuliah oge teh sanes teu ieu. Nah didorong teh nyanak mobil tah itu cek da alim atuh nyekeun bae we cing teh kitu mah nya kumaha Rama we eta mah. Dibah dina hatena harita. Ya Allah, memang Rama teh bener-bener hebat. Sanajan manehna loba klibuk, loba harta itu jeung jiro bro dipantau tapi manehna henteu nunjukkeun yen manehna teh jelema sukses bapana, keluargana jelema beunghar. Alhamdulillah ya Allah, dipapanggihkeun jeung jelema nu model kieu. Ceuk Dibah harita nu ngarasa bangga nekaranan boga kabogoh boga kenalan.
manehanana hiji jalma anu ngarakyat cik paribasana anu teu pernah sombong anu teu pernah ningalikeun yen manehanana boga harta banda anu memang berlimpah. Rama, Mun mah atuh ieu ajakan heula makan juk. Makan heula nya, geus makan heula nya. Hayu makan heula. Kalarasan urang ngarirung garayu. dibah di tengah darat kana jadi kabogohna memang hatena mah lapar dibah oge sarua. Da tadi teh rek dahar oge keluar ti jalan tol teh. Cek Rama wang di imah we cenah lah kagok cenah kitu da deukeut ieu cenah kitu. Oh nyanjot atuh dibah hayu urang makan heula kalarasan tadi teh tuang tuh da. Mangga. Ya ayu atuh urang dahar sararea ayu. Antukna bring we sararea harita dalalahar. Ka ruang makan geus ngabarak harita dahareun anu nikmat nakaranan. Dibah Rama Raka nu jadi bapana oge Sandra. Sararea harita dahar meni pararonyo nakaranan. Pang nama Sandra lantaran ngarasa ayeuna mah bungah. Anakna anu mulang, anak anu dipika cintana anu dipika dedeugna ayeuna. Sabenerna mah Rama hayana teh hayang pernah menta boga adik kana jadi indungna tapi da nepi ka kiwari teh memang can bisa wae geuningan kumaha deui meureunna cacakan indungna teh bisa disebutkeun nya encan kolot-kolot teuing lah kepala opat we ngan bapana mah memang ora keneh ngan pada teu apaleun ai Rama mah bapana masih kena ngora teu nyahoan da tartumanya itu jeung ieu jeung teu bejaan gitu. Tapi lamun ningali ku beungeutna kawas kieu mah boh bapana boh ieu teh bapana aya nu kut kumis itu jadi seolah-olah Raka teh nya bapana Rama. Raka teh nya disaluhureun nu jadi indungna we. Indungna justru ayeuna mah kalah beuki ngora we katempuna teh kitu. Beuki kolot ayeuna padahal mah indung geus kepala opat mantak geus diangkat jadi kepala sekolah oge da geus kahiji pendidikanana kadua-duana memang ngaguruanna memang paling lila kasebutkeun teh lain dina tempat SMA nu baheula gitu. Jadi diangkat kepala sekolah di tempat SMA nu lainna gitu. Sararea bararang dahar sanggeus bararang dahar sararea balik deui harita ngobrol meunang sakedeung ngalir ngidul itu jeung ieuna nanyakeun itu jeung ieuna. Antukna Rama harita pok ngomong, dibah bisa dibah pada istirahat atau di kamar itu tuh. Nya dibah sok istirahat heula tuh. Yang meureut capek da ti Tangerang. Ya sengke mah. Cek dibah harita. Hayu gerak di dieu kamar yuk. Indungna harita nu cengkat nu saterusna nyokot kamar di nyokot leungeun dibah. Sedengkeun Rama harita nu ngajingjing babawaan tadi ge anger we dan can dieukeun ka kamar ieu. Tah di dieu kamarna ya. Nya. Beneran betah di dieu. Mun mah. Ya di dieu tadi tasna nya bisi ieu kanggo bisi bade gentos angoan. Beli bade ibakila sok atuh. Cek Rama harita. Bari mugakeun kamar mandi nunjukkeun ka dibah yen memang eta manehna kamar mandi. Dibah harita ngarasa bangga nakaranan yen tetela rohangan anu dipake kamarna oge kumanehanana ayeuna luar biasa. Endah, luar biasa gedena, luar biasa fasilitasna anu lengkap segala rupa, TV segala rupa aya. Wah, pokona mah genah nakaranan. Antukna dibah ditinggalkeun harita ku Raka, ku Rama jeung nu jadi indungna. Gek harita Rama diuk. Pok bapana harita ngomong. Geus lila Rama hubungan jeung dibah. Teh acan pa. Ame panginten sabaraha sasih lah. Itu. Oh, kumaha keluargana. Janten dibah teh ke seorang diri sih. Maksudna seorang diri teh, ya maksudna teh nya diasuh ti alit saurna mah ku ibuna unggul. Sedengkeun Ramana mah tos cerai tos teu aya cenah, tos cerai we cenah ti alit oge cenah. Janten dibah teh teterangeun anu janten bapa. Teterangeun janten bapa. Emang janten bapana urang mana? Ya, duka sih bapana urang mana da teu naroskeun urang mana nama.
karunya budak teh tong dinya nyari hatena karunya insyaallah Pak ningali dina ieu naon ge eta kalarasan rerencangan kosan Pak rerencangan kosan kumaha maksudna mun kan kosan teh aya 4 kamar kosan teh rerencangan barudak sakola sakampus hungkul gitu sadayana oge di dinya teh oh gitu jadi sarua kos di dinya mun Pak nyakeun bae teh kitu mah akrab jeung jadi indungna akrab anjeunna gaduh ieu mah gaduh perusahaan online terus gaduh konveksi sorangan gitu oh Saha kitu ngaran indungna? namina teh sahanya ilap deui ke dah besok nyebat mama we ibu tante we gitu sahanya ilap deui ka Marlita mohon Marlita dua anak hari sirih lelet sabab terkenalna Bu Wita teh memang Ibu Marlita ente semata-mata disebutkan Bu Wita jadi rada disengalengorkeun ti ngaran aslina anu sakuduna ngaran Wita ngan disebutkan Ibu Marwita atawa Nurlita gitu kan sok lobana anu nyebut teh nya kadang-kadang aya nyebut Ibu Wita aya gitu kan disalengorkeun make ngaranna kitu Nurwita gitu Ibu Nurwita atarapi Nurlita gitu pantaran kumaha kitu ibuna teh nya pantaran mamah mah aya jika nama saharapeun mamah sih da masih kana katingali rada ngoraan sih mah oh nyakeun bae atuh kitu mah emang teu boga bisa laki gitu nya saur ieu mah saur Wita saur Dibah mah nya mamah teu ieu cenah naon teh cenah hoyong ngurus anak we cenah keun bae we cenah da gitu ngaranna ieu mah meh jongjon we cenah ngurus anak cenah teu kape mutan deui gaduh suami cenah gitu jeung Nurlita ieu na oge Dibah oge murengkeun pami gaduh dicoro ge mah cenah gitu ratu da ngorakeun emang beureunan nya karunya atuh kudu eta atuh Dibahna beureun kudu sadar meureun da ari ngorakeun emang beureun da atuh indungna oge masih keneh kumaha kitu beureunan hayang batur aku kumaha nya duka sih perkos eta mah cek Rama harita anu mungkas omonganana sau katingali altektor kadenge panto kamar harita muka katingali Wita harita anu geus keluar deui ganti pakaianana nu kahandapna katingali harita make ganti make baju jilbab anu lain harusnya teh bobo atuh teh can ngantuk mah cek Dibah atuh ka mana atuh beli-beli naon atuh tata bisa jalan-jalan atuh ka mana terus wengi kieu mah biasa anjing jalan-jalannya tibanya urang nongkrong yuk di luar yuk nya juga atuh di luhur ditu dina eta geura ningali kakak kan itu ka kota Bandung katingali raosna keranat geura emang ketingali gitu Pak nya katingali yo mane marakbakna keranat geura mun penting mah di itu di luhur geura dina balkon raos kan juga itu geura bari bawa minumanana atuh naon teh itu dah eta Rama bawa tanah hareun-hareunana gitu nya tah ayo sanggeus kitu mah harita teos we diurang ngaleos mah meneh kaluhur heula nya juga tujuk dua nana harita ngaleos bari mawadah hareun ringan we anu dina keler-keler leutik sedengkeun
Raka jeung jadi pamajikan anaknya tanah indungna di Rama. Harita Raka pok ngomong. Karunya lamun ningali carita kitu mah nya. Nya. Sugan we teu aya jodohna budak teh. Bae katinggalin mani Luis, geulis, sopan bageur deh. Nya bantak si Rama meureun bogoheun oge. Nyahkeun bae lah. Tapi Bapak sa aneh. Bapak sa pernah apal kawasaha ieu. Pugu mama oge pas ningali tadi panggil masa pas datang mama ngahulang teh kayak asa ningali pernah saha gitu ningali teh asa wawuh asa pernah apa asa pernah ningali keuretan beungeut mah kitu. Nya. Tapi dah mungkin manehna urang Tangerang. Nya sih urang Tangerang tapi kan sok aya wae nu mirip manjing saha gitu kan. Nya sih. Sedengkeun Rama jeung Dibah anu geek darariuk. Dibah harita anu molohok ningali ka pamandangan anu endah nakaran kana kahayan peuting. Dibah. Tiris. Tiris di dia makanya. Nya di dia mah bentarnya Tangerang. Tangerang mah ya kieu ka Kang Ngesang geuningan. Di dia mah pororah Ngesang tiris anu aya. Atuh teu ngawe jaketnya. Dihanap sih ieu sweater. Ieu kalasan aya jaket Kang. Cek Rama harita anu memang manehna geus nyiapkeun jaket sabab nyaho tadi di bahan teu moal jaket jadi manehna nyiapkeun jaket di kamar harita nyokot nu dikeupel. Terus Akang? Teu naon Akang mah. Akang geus biasa kan urang dieu, jantan Akang mah geus biasa tahan dingin. Yang mana tuh kudu bari angonnya tiris di mah. Cek di bah harita bari panonangan dilak saeutik. Rama harita nu neuteub seukeut blengeh harita duanana harita rarimut nakaranan. Sapasang merpati anu memang saling memadu cinta dina waktu harita. Dibah jeung Rama harita nu ngarobrol ngareng ngidul karasa nikmatna karasa geunahna karanan diuk pareup-hareup dina meja anu buleud. Bari di hareupeunana katingali kopi anu masih setengah deui lantaran di bawah ti handap tadi. Sedengkeun dibah ge minumanana harita ngarupakeun cai botol we. Dibah harita ngarobrol duaan. Kumaha di dieu betan teh? Betah kacida Kang. Cek dibah harita bari imut ngarenyo. Nyantos atuh pambetah mah tos di dia tuh calik di dieu nya. Biar aku teuing cari di dieu. Pamiros nikah mah. Cek dibah harita bari luk tunggul asa bari beuna karanan. Aya tuh urang nikah. Boga diizinan oge. Saha teh? Nya Kang. Nah. Bet nyanak kabogoh we diizinan komo nikah parinten langkung diizinan. Kan nikah mah langkung kiat langkung utama pangintenan. Sih. Cek dibah harita bari luk tunggu bari beungeutna. Dina hati leutikna asa deg-degan karanan harita lamun ngomong-ngomong masalah nikah komo deui jeung lalaki anu lebih ka cintana gagah kasep dina waktu harita nyatana Rama. Waktu teu karasa harita geus jam 8 leuwih sabarapat. Dibah harita nu ningali jam. Pas jam hampir setengah 10 Kang. Terus ngantuk. Tacan sih tapi ambil ipi omongan. Ayo mangka handap. Oh nya ya tuh. Antukna Rama harita oge sarua ka haranap duaanana. Nu kasampak bapana anu keur ngadekul we hungkul indungna mah geus eueuh beureunan geus ka kamar. Dah geuning geus taraurun. Coba bapana harita bari ngalahan ti kacamatana. Mun tos wengi Nya juga tuh istirahat heula. Mohon di baka kamar heula tuh, Kang. Nya sok atuh. Nya jug. Leos harita dibah ngaleos idit ka kamarna. Sedengkeun Rama nu nangtung ningalikeun sanggeus asup ka kamar harita dibah mugakeun panto. Nu satuna ngareret ka Rama belengeh imut. Mentak deuleueun katingalina harita ku Rama seblak Rama harita langsung ngarengna panjang. Sanggeus dibah asup harita ka jero
Dibah harita tu buru-buru ieu sare tapi dibah harita menang tukangan panto bari panonna dipeureumkeun tur bibirna anu katingal ngakon diwa imut. Ya Allah. Teu nyangka aing bisa ka imah neraka lama. Meni suka kieu aing mah meni asa bagja na keranana.